Hari seren di kemana gitunya? Piraku seeta poho karena ulang tahun aing. Awas be seeta lamun poho dipencet coy. Ya. Aing. Lalio ratu lainnya. Iya si Dede Helen macam-macam main acara ulang tahun saya kayak gitu buka duit. Nah, aduh naon naiknya. Nyata buka duit minjem ke saha aingnya. Baturan araruweuh diperlukan ku aing. Udah aku yang minjem kasih ajinya. Isin minjem kasih aji mus. Emang salah kok gara-gara ditungkep jahulunanya make karung. Kasih minjemnya. Nah, kasih aji bae lah, sekian lah. Isin nuk dodok aing. Penting menang duit aing. Yang beli kakadoan si Dede. Lah, buat teh mana si ajinya? Waduh, aing pasti namanya ditagih kado doang nego si Dede Helen. Waduh, aing bingung amat ieu. Miluk ulahnya yang isin. Hei Randy. Ya. Enan ngagerokeun aing. Iya poho tanan karena ulang tahun aing. Ingat aing karena ulang tahun dia, lain kudu inget. Ku yang kerneangan ieu keneh ieu kado spesial jeung Dede Helen. Terus Dede Helen mah duduk manis bae di mah, nu penting mah aya si kado bae mah Dede Helen. Oke? Duduk manis, tenang masalah kado mah. Biar si Randy neneangan spesial buat Dede Helen. Oh, syukur hari dia ingat mah. Pada bunga karena hate. Geus lah inek balik nih saheulanya. Oh geus Dede Helen geranya sebae ge, gerang geuskeun. Geus masalah kado mah ku si Randy ka dibawakeun ka imahna. Nu penting mah Dede Helen duduk manis bae, oke? Oke? Dadah. Jadi mah si Olip baturan si Dede Helen. Kenaon saya tak sorangan bae di pos. Kasih atabe kitu yang minjem duit lah sugan boga. Ya ampun kok. Hari si Diana ka mananya biasa nage nempel bae jeung aing. Ieu mah sare meureun karena dunia mimpi lebih indah daripada kenyataan. Harta kenaon ti dia gede lah sak soranganan bae. Di bawah maung naon. Sering kadeuleu ku dia. Ari kembaran dia kemana hiji deui? Pugu mah keur menikmati dunia mimpi. Sasapaan sih eta menikmati dunia mimpi segala macem. Enak boga omong ieu penting. Udah ngomong naon? Kieu nya kan selen ulang tahun poe ieu nya. Aing bingung aing. Si eta mah teu kado kana aing. Urusan aja aing. Wah enak. Emahnya enak pentak tolong ka dia boga duit teu. Baraha. Aing ngomong gede-gede nya sabaraha duitnya? 50.000 bela. Masya Allah saeutik amat 50.000. 1.000 ga aing teu boga. Sasapa. Timbatin sugan yang boga. Yang saran-haran. Ih, dia itu masih Olip dia si Randy kerduaan. Aing mah curiga karena barudak. Yang kena kuai sabari ngagali informasi. Saya enggak sami jeung na ieu. Pugu dia. Baturan dia kemana jing? Ringaho aing ge. Aing pucuk dicinta ulang pun tiba. Gradiuk nih. Gradiuk ya enak boga trebos. Karek diomongan laju ngolol bae huluna. Panjang umurna kamu neng. Udah ngomong naon dia mau. Sasapaan make mung serat neng. Hi. Yo. Ini penting aing mah. Kayak doh aing kumaha ngomongna kerok aing yo. Dia boga duit tuh. Jeung naon dia duit. Kira udah tuh nyawa si Dede Helen poe ieu ku hari ulang tahun. Manehna minta kado kana aing. Aing teh boga duit beli kado nage. Minjem ka si eta eueuh, minjem ka dia boga teu. Jangan minjeman dia, aing ka dia bage hendak minjem duit ka si Olip. Naon dari mah risking amat nek pinjaman duit ka aing. Ieu ratu lu aing ka mane kok korengnya aing diarep-arep lang si Dede Helen yeuh. Cik geus lah aing are dari teu boga duit mah. Aing minjem tak ka si Aji sugan bogaeun bae. Nya, assalamualaikum. Salam. Ih, jatuh si Aji.
Geran setetangnya ge bae doang tunggul sente bae seta. Teh angkeun bae kitu kuaingnya. Si maung deka dieu. Romo-romo nama setengah naun awak aing seta ka dieu. Asa mang setan bae. Nah seta ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kamu? Sehat. Aing naon dia ka dieu? Tilok-tilok ning dia ka dieu. Ih, Gua yang dia mau kerlali yo rihulu yo. Dia teh nyawa kitu lamun si dedehlen ulang tahun poe ieu. teu nyawa aing para roek ieu mah. Gua manehna minta kado, kudu aya poe ieu bae minta kado. Terus endek naon nih nyamperkeun aing maksudna ieu? Gua aing tadi nama enak pinjam duit sakieu be ka dia boga teu. Aing aya solusina, lain duit lain naon nih mah. Pokona nyen dia kaya ieu. Naon ge? Eus aya ieu solusina ieu. Kayak kuan dicokot heula barang nanya ka salah Oh, bunuh. Geran, yang Tangguhan bae di dieu. Suban bae setan. Ay. Tebel amat gitu nyokot. Naon gitu setannya. Sampai akaran jubur aing. Ih. Mana sih itu setannya? Yo, iya nunjuk-nunjuk kaya mah yo. Ari dia kebelamat. Atuh ima botol. Moal teh nyeun kaya. Botol lain sebarang botol yo. Kayak urang ngobrol kenula yo. Iya aya hargaan di kikian ge nya. Coba gede dibuka yang penasaran ta. Geus lawaka omong Coba buka dulu. Aing buka parentah kana dararia. Ari eta naon? Eta naon? Geus ke, pokona menyen dia kaya yo. Wari dararia neangan duit, bantuan si Randy ta, saya tak butuh duit. Siap, Bos. Siap, Bos. Laksanakan. Lu bener be dia tak orok ditanyar duit emang bisaun gitu. Dia mah geus ge tangguhan bae urang di dieu nya. Coba yang nangguan hasilna. Geus di Kebal dieu mau bae. saya tanyar duitna. Nu kitu mah loba, urang tinggal ngicep doang. Loba budak mah. Percaya aing mau orok nyar duit gitu aing pengen nus gede gati yang duit. Bos, Bos. Tuh kan cek aing ge, tuyul aing geus menang duit deui be ka dieu. Mana hasilna coba dulu. Oke, mana? Mana yang menang mah? Oh. Mana dia? Sasapaan dari mah cuma 2.500 doang ieu mah. Waduh, Bos, jelema ge keur ngadanggur. Yuk duitnya yuk. Sasapaan dia mah. Boga tuyul 2 ongkoh menang duit 2.500. Kado geting menang ting wali kana kertasna. Ari kitu mah tuyul mah 2 gagal, pokona gagal kabeh aing. Tah, aing ogah. Tak akan ku dia tuyul 2 na lo. Terus aing minjem ka saha ieu? Atuh pugu dia. Batur dia kemana gitu? Tanya ho aing ge. Ucuk-ucuk bulan putih ba, karena kan dia omongan. Dia kemarin kau duntuy. Dia jikir kikian. Naon, Bos? Boga parentah aing ka dararia yuk. Parentah naon? Ari eta naon dia? Siap, Bos. Cicing bae. Siap, Bos. Ih, naon, Bos?